durang duraring. Durang. Demo aing. Mak, Naon nih? demo ah. Demo ke mana? Juga batur tuh demo ayeuna ke daerah demo. Jangan kasih. Kan awan di mana? Dek demo juga batur tuh. Demo di kenal sopi pelon tepung gue. Pan ngali batur ke daerah demo naon ur bebe naon gitu teh. Unang-unang tahun ayeuna. Oh, batur nu daerah demo gitu. Cici. Montong soka bawa sakaba-kaba mana teh ieu budak mah hiji-hiji sadeu. Bae ah, Mak. Nu penting mah dek ngabela Indonesia ya. Menang, mak suatu kebanggaan rek ngabela Indonesia, rek ngabela negara batur ge pek wae mamat teu menang teu ninung. Tapi lamun maneh kojor ngalungsar di tengah jalan. Tadang teuing aing nu jadi indungna kumaha. Mikir maneh teh. Sia. Jabrok teh lain kalaka. Boga indung teh ngan hiji-hijina, urang teh kan ngan hiji-hijina. Tapi ada demo ah mah, bae ah. Mantap. Dek demo ah nih ah. Diuk sia diuk. Aing kadung bebe ya udah makanya ieu mah geus batur-batur demo ieu teh geus siap-siap. Maneh teh mah teh hiji-hijina kolot. Maneh hiji-hijina anak-anak mah. Maknya maneh rek dibilang demo. Mak geus rek hanganyung kieu ucil. Lah paduli teuing mah dek demo juga batur tuh. Mantap ya. Ayeuna kan ieu teh segala dieuweukeun aing Kan mah. bae eta mah da pamarentah anu boga. Kahayang mama kieu. Nu penting maneh hirup sejahtera didoakeun ku emak. Tong sok kabawa sakaba-kaba ya. Omat mama tar papajong. Jadi nu penting mah hirup sejahtera. Tah eta Sok sanajan penghasilan leutik tapi cukup gitu. nirilik. Maneh hayang naon? Sawah mah lega ditongohon Audi. Bener aing Usaha mah teh. ngan can ditinggalikeun sawah teh. Nah rek cukup ditinggalikeun ka maneh. Sawah lega belah mana aing mah? Hareupeun si Sudin eta. Kotakan emak anu 3 kotak teh tah. Eta teh nu emak. Anu emak eta teh. Aing mah teh nu Haji Sarip kitu aing mah. Lain ngan ku emak dirahasiakeun. Tah kieu. Naon tujuan jeung maksud maneh make jeung hayang demo sagala rupa. Heuh ningali Cik mang ngadenge sok mang ngadenge. rek ngabela rakyat mah ayeuna teh rakyat teh keur malaleutik tah mah digencet. Gaji leutik oge diperejelkeun. Menang cek maganya. Tapi maneh mah menang ngalawan pamarentah. Anu sakumaha pamarentah mah ayeuna jadi modalan, Heeh. jadi senjataan lamun ngalawan ka aparatur. Maneh boganan ukur boga sapunya digebukeun ka aing ge moal kojor. Oge. 10 kali digebukeun ka aing moal modar. Wah, Mikir maneh. asli mah modal ieu teh. Moal. Wah, bener aing mah ieu sakitu ieu teh kan loba nyeret teh ieu teh. Nah, Lamun ditenggalkeun mah pasti nyeri aing mah. aing jadi pasti nyari kan mah tukang kojor juga senjata jeger sekali oge pas. Geus orang ke sawah tuh ya. Cenah tali bisa deh sawah aya sawah. Gampang sama mah. Tapi urang hiburan deui. Aduh. Can salam-salam Ayo, oge mah. pun bae, urang hiburan Urang bae. hiburan nama. bae. Sok anya. Ha itu mah. Ayo. Yu ah. Asoy, di Geboy. Coy, cerot. Cerot. Oh, mak tuh tadi nama kan urang teh kudu ngabela batur naon teh, batur sadulur kitu ningali batur kat pahibut ayeuna kamari poe kamari mau komo tak kudu genting-gentingna. Sampai kan kain ribut oge kadang-kadang memang nu ngeri oge mah cek mah tadi. Lamun nyiluan tapi katerjun demo ningali kita aduh tumpah darah. Kamu nyabab saha? Teh apa? Lamun hidup ngerasa teu apa. Tong sok kabawa sakabakana menang. Hidup boga aspirasi anu begitu number 1 cek zaman aya nama. Ngabela masyarakat, nya. Ngabela rakyat. Tah. Mah oge si baliknya teh rek nanya ka Ucil. Nah aya naon dia teh mah teh kakara apa? Maka jeung hayang demo-demo cing sok-sok mangadenge. Ieu boga kolot teh. Hari teh Matangan tong loba teh dihawu mak kudu gaul atuh hirup teh. kumaha? Keur naon ayeuna loba sosmed pan aya Facebook aya IG Oh, ya segala bapak teh macem. gablang HP atuh. TV ge kapan dijual ku maneh? Udah hilap atuh mah. Pakai meuli japati. Wajar we tuh. Oh japati lagi dipauk deh ayeuna. Heeh, di sok kumaha beteseun ka mak. Jadi nanti keur genting teh mah ku ayana uru naon teh? Naon teh kitu tah pokona mah undang-undang kitu. Undang-undang begitu. Yen bahwa dek dia segala dieuweuhkeun, pesangon dieuweuhkeun. Terus nanti moal aya karyawan tetap dek dikontrak kabeh ayeuna mah karyawan teh.
Tapi kan bae di kontrak ge ari kesejahteraan anak aya mah. Nya lamun kitu mah tenanan. Diawakan. Dieuweukeun. Amuy. Sok teh kumaha cobana cek dibawa ka mana ieu urang teh ieu Indonesia teh. Tapi meureun cilik ieu. Ya mak mayeunya garis tengah mama ya. Meureun mata kitu ge pemerintah teh boga sawangan keur ka hareupna meureunan. Aya awak keur ka hareupna. Justru eta mah makana ayana demo teh. Jadi meureun kurang panuju ku alatan aya Undang-undang ayeuna. THR dieuweuh. THR dieuweuhkeun. Gaji. Nah, aya gaji mah nyaya ieu mah. Kan meureun di jam. Di jam gitu tah. Terus hari lebaran cuti eueuh. Lebaran cuti eueuh na teh. Hari Minggu aja eueuh. Hari Minggu eueuh. Astagfirullahaladzim. Karyawan anu hamil eueuh eta mah teu meunang cuti hamil. Teu meunang cuti hamil. Kumaha mah anakan di pabrik. Anya wayahna eta mah ku para haji ieu mah. Disetot meureunna. Atuh mah beun kan jadi karyawan paling ngaji urus di pabrik. Gel ayo mah kudu bisa wae ah. Tak kecil heuhnya. Ya Allah Gusti. Sing aya solusina we. Amin, mah mudah-mudahan eta atuh urang teh. Mugi ya atuh pamerintahan urang anu dilaluhur. Ah, Sing ningali ka hareup ulah ningali ka tukang omat. ulah atuh cukup camin atuh ningali ka tukang mah. Ieu teh rakyat urang teh kumaha? Kapan manehna teh anggota legislatif jeung anggota DPRD teh meureunnan hayang jadi payung agung teh meureun alatan aya masyarakat. Atuh kan aya wakil rakyat. Kan aya wakilna meureunnan. Betak ceuk mage eta. Kari-kari ayeuna nu dipenta tulung. Maena geus boga wewenang di luhur. Nah, Tuluy ngapilainkeun ka jelema. Eta mah. Ieu kumaha solusina mah geus kieu mah. Nya ari ceuk mama. Sing aya jalan tengah we. Da meureun lamun di langit aya di luhureun di langit. Aya atuh. Mugi ya we sing aya kanggo solusina ieu. Jadi kahayang mah kieu cil. Ka masyarakat ulah neung teuingan teuing. Heeh. Oge atuh nu di luhur gegeden ulah rasa maneh teuing mamanya. Nya atuh. Kudu boga silsilah kumaha kitu. Garis tengah lah. Garis tengah. Sigar tengah gitu. Kumaha lamun secara anu dijalankeun teh anu ku pamerintahan teh geus aya we. Nah. Kirang bara anu ditamahan Kirang bara ditamahan. standar. Nah, eta. Ulah aya mah sagala diaweuh. Ulah segala dieuweukeun. Aya sakedik-kedik bolong tamah supaya aman sejahtera. Tah eta Si aman tuh, orang Cikuda. Aya mah nganggur tah, teu usaha. akibat naon? Akibat itikna kabenta guluduk. Demo teh. Ngilu demo teh si aman teh. Urang bagakeun hiburan ya. teh, Urang hiburan ya. Ieu ah. Ya, Asoy, G-boy, coy, crot. Tah, di maneh erek demo teh jeung saha ini teh? Oh, tadi mah baru dake loba ngontekan, hayu cenah urang demo cenah. Hayu atuh rek demo teh. Naon di sa? Diuk. Demo mah. Diuk. Jangan cing lah. Demo. Sok aya we demo nanaon sia. Demo atuh mah. Diuk, bener. Demo Kan we. ieu ku semua teh. Maneh Apa merenang dan cing kumaha? sarwana sia. Naon bukit kuna? Naon apa nama? Demo atuh hayang nurutan batur demo atuh ni ulah. Tong sok kabawa meureun maneh sia provokator hayang diobang sia teh. Ngomong atuh. Nah, tuh mah menang dulu lawan pemerintah mah. Hai. Maneh mah rakyat leutik sama jeung aing. Oke. Mana sih kan bami mitingna ngajak demo. Demo we. Dengekeun kumaneh dengekeun. Ieu sia munyahun kolot maneh si Isa. Oh, itu sudah diamuk sih tah. Mate ngontrol ka aing. Nah, di dina. Dengekeun gara-gara ngajak demo wae. Geus, untuk para sia. Ieu nu jadi kolot hargaan. Sama dengekeun mun ngomong teh. Dengekeun ieu ge. Yuk, cici. Geus diuk ge mah. Ngomong keur ngomong dengekeun tong campur atuh. Batur keur Tinggal hayang rek demo pokona tinggal. Rek demo bae nya. Mantap, diuk. Cil. dengekeun nu aing teh keur ngomong, mah teh keur ngomong dengekeun. Mun batur keur ngomong teh kudu disimak ulah ieu. Kumaha atuh nya bingung. Make jang kumaha? Gitu. Mana yang ngamodalan? Lu demo teh. Ya, Naon mah jeung tuang. sujak. Kok ngomong gitu? Keur nyatu eueuh keur naon? Mabeuh teu aing. Tuh, coba. Gawe teu. Ya. Urang ge jalan masih lelanananya aya pudunan. Poe masih lelana caang aya poekna.
poek salilana moal poek aya caangna. Dengekeun ya, mak keur ngobrol. Nya di. Maneh duaan generasi penerus. Tong sok kacuci otak ulah kacuci maneh teh. Oman. Tuh, itu kalau dicuci. Anu ku make rinso atuh da salah-salah wae. Di sarua ku baik clean hayang bersih. Deng mah sakieu jeratna hideung. Jadi kumaha itu mah solusina itu teh? Iya, solusina mah. Dengekeun supaya caina herang laukna beunang. Nang kumaha tamacing. Tong sok kababawa urang mah rakyat leutik. Keun ya anggota DPR, aya kepresidenanana, aya Bapak TNI na, aya Bapak kepolisianana, aya kejaksaanana. Teu kudu hariwang urang mah rakyat teh cicing. Nanaonan mau nu kieu nanaonan. Maneh Teu mau masalah pabrik ayeuna rek kitu rek keun bae maneh digarawe henteu. teu gawe Tiga nu gelo sia tuh. Jelema teh digawe ku pipilon rek demo. Mani demo naon atuh? Emang aya hakna yeuh keur karyawan nya. Kumaha kieu mah? Aya hakna ngarasa teu ngeunah meureun kana undang-undang nu ayeuna. Nya. Masalah pagawean, masalah dina jamna, masalah upah kinerjana, nya cil. Ngarasa meureun. Maneh teh digawe rek naon saha nu ngurus. Ai kolot keneh yeuh. Anu ngurus teh. Mata keur naon diayakeun wakil rakyat. Saha wakil rakyat teh sok ku di dinya. Nah, saha teh? Saha abdi saha? Saha mah? Wenang mana anu ngawakilkeun jeung diwakilkeun. Sok mah hayang nanya ka maraneh teh kanu jelema pinter barudak duaan zaman ayeuna. Wenang mana nu ngawakilkeun? Ngawakilkeun jeung diwakilkeun. Nya menang nu diwakilkeun atuh. Maneh salah. Naon ke jeung lagu? Anu diwakilkeun teh saha? Anggota DPR. Anggota DPR, Anggota DPR eta teh diwakilkeun ku saha? ku rakyat. Wenang keneh maneh rakyat. Tuh, anak keneh manis teh. Belagung. Wenang keneh urang. Berarti wenang di demo atuh. Teu meunang Oh, masalah teu meunang demo mah demo mah. dengekeun. Cek mau ge wakil rakyat jeung nu ngawakilkeun wenang mana? Anu ngawakilkeun jeung diwakilkeun wenang mana? Menang anu Ngawakilkeun. Anu geus diwakilkeun mah geus sidik aja dong ka Pandi Luhur. Jadi anggota DPR. Oh, bener. Urang teh anu ngawakilkeun manehna berarti wewenang keneh urang tong sieun masalah eta mah cek mama. Di urang teh menang atunya. Wenang urang teh masyarakat. Mun manehna teh diangkat ku urang-urang rek saha nu bakal eleni kocolok mangke meureun taun hareup mah. Mak, Nah, kieu wae mah. Dewek mah dek pindah moal di Indonesia. Heeh nya dek pindah ka mana? Dek pindah ka itu ka Bogor aing mah. Bogor teh sarua keneh di Indonesia belagu. Kecuali lamun ka Cikeuneu. Acikeunnya di mana eta? Cikeuneu Cibuntu, pabrik tahu eta mah. Oh, eta mah Bandung kene. kene. Mengeus montong di palikiran. Solusina ceuk mah ayeuna jangakeun kanu kawasa. Nya mah Jangakeun kanu gaduh wewenang. Keun bae. moal demo moal. Anu penting mah sejahtera rakyat urang ayeuna. Amin. Disejahterakeun. Sok anya, sok ucil ka itu. Nah, gitu pangitan wargi-wargi. Ayeuna sim kuring moal tulus ngademo. Moal. Moal lah. Edek kunaon teh ada kumaha nu di luhur meureun nya. Lain masalah kumaha di luhur. Kumaha atuh? Sing aya jalan solusi nah. Cing aya jalan solusi nu terbaik. Terbaik. Lamun urang nyebutkeun anu di luhur, Wah tuh, kaheula beuki riweuh. Sing Iya. sing arah remut teh kitu ceuk mama. mah sing yakin, sing tina kanan, jeung sing lempeng jeung lahola. Sok atuh beral, rek arah remut mah kitu. Marek moekeun deui, rek balik-balikeun. Oh, cenah ulah demo kumaha sih? Poho. Baralik kitu. Demo Balik kumaha di mana ge di dieu ieu mah? Hah? Poho. Cik atuh ka tukang hayam paraban. Makanya geus mau wae tuh. Wadi tah ngomong teh. Balik aing mah. Sok sabar sakabak-kabak wae. Mah, Punten nya mah nya. Sok atuh. Sok bapak pika sabaleun wae eta teh.